ka Ece. Pernah Ece bukan mimiti bogoh ka Ece? Nya. Ece diperkosa di saung sawah. Beuh eta pirajeunna. Ku Bapak Ibu Suwardi teh. Leung lamun mayar. Oh, da ek ngajorok kumaha, da eueuh batur. Ek ngagoak kumaha. Ece ditinihan ku Bapak Ibu Suwardi. Kumaha atuh? Ece kumaha ece? Aduh, nak lain bebeja lain gorowok. Tapi da ngeunah atuh. kalah di kumaha ku cece. Seneng ongkoh ku Bapak Ibu Suwardi mah geunaheun aya garenya menilem dinya ku Ece. Bapak Suwardi ajul gedang ku Ece dilawan ku gerem nilan. Wah, tepar langsung Bapak Ibu Suwardi lain. Malah. Ngalengak ya. Atuh da Ece mah atuh kerja jadi penyanyi mah wah. Oh, loba nu kapital. Sagala dipasang dina tarang make susu. Oh, eta pai. Jadi watekna dina tarang make susu teh lamun tarang Ece nong-nong teh moal katingali Tuh, nong-nong. malah mah manis ka temongna teh. Dina kelek make susu. Watekna jadi lamun kesangan teh moal bukelek. Wah. Tuluy dina susu make susu. Alah ai Watekna lamun lepet ge moal katingali lepet. Oh, Malahan dina imit make susu Ece. ai watekna. Da kerja di penyanyi eta mah baheula kerja di penyanyi bajidor. Di bal ngagoyangkeun imit Ece opat nu pingsan ge sakaligus. Sekali ngagitekeun. Tah dina ieu nganggo ieu tuh, dina ieu susu gitu. Nya meuneuh kieu bujur Ece make susu aya pohon. Paingan urang kapital. Bukan raya lumunur mimit melayang rana. Mimit melayang rana ke enal satengahing marga. Dulur dulur batur salemur pamili batur sakompi baraya batur sadesa saderek batur sa RT sa RW kalarumpul ka dieu sadayana ulang ngijing sila bengkok sinemah urang nyaeta keng pancen ti raja urang pikeun nalung ti kayaan ti nagara Amarta nyaeta pikeun milari Dewi Pergiwa anu bakal dipibanda dipigarwa nyaeta ku raja urang. Hei, kedar ieu euy kabeh. Kumpul heula kumpul. Boro-boro euy. Bapak Kepala saya taat kepada Bapak Kepala. Syukur. Ada apa pada malam sekarang ngajak baraya-baraya datang? Ada rapat atau ada apa? Wayahna euy. Urang nyaeta lumampah ka negara Amarta ka wilayah Madukara. Amarta. Ada apa? Urang milarian anu geulis Dewi Pergiwa dipakapalai ku raja urang bakal dijieun garwana. Wah. Bang Yaya. Jalma aya jalma balangsak. Ya jalma beunghar atuh. Wah, jalma kaya. Anak raja yang banyak hartanya. Kaya. Bang Jaya. Ka Amarta wayahna. Wah, hari saya maaf datangnya lambat Bapak Kepala. Alah naha atuh aya naon wae. Nah kemana heula?
Ada masalah, Bu. Masalah jeung Sama mamahnya anak-anak. Sama mamahnya Dadang. masalah naon? Papanya kata-kata sama mamahnya anak-anak. Nah aku naon? Salah sangka sama saya. Alah, nyemur urang mah cebur. Salah sangka kumaha? Pajar saya jalan-jalan sama Rana. Timuan. Kemana? Ke Jakarta. Oh, jauh. Randa Nu mana sih? Rana yang pantatnya badak. Alah paingan. Ya Rana montok. Oh, anu montok. Iya. Yang dadanya badak. Oh, susuna gede. Susuna. Kahayang bapak-bapak, ya. Bener. Lain eta sia ngomong aunggul teu bisa salina. Ada asadayana kata-kata saya mah asal napak saja kata-kata saya mah. Mun urang mah kagok. Teu kagok kagak. Kagak. Bisa nyebut kagak. Kagak. Kagak cik paksakeun. Oh, gitu. Wah. Sangaya wasan. Aya. Menyaya wae make nyimal sia teh. Jadi teu bisa salin ti sadayana kata-kata saya mah asal napak saja. Iya, bener. Ari ngaran maneh saha? Nama saya. Nama saya. Ara. Ara meureun. Ara kalau syukur. Ada apa? Ayeuna ini. Wah. Malam-malam. Wayah nawe urang teh. Demit urang mah ini. Lain eta sia bener teu bisa salin Asadayana. Bisa dites. Cik nganan lamun nyebut kasir ya gampang. Naon barayanya gaang. Oh barayana kasir teh. Ari kasir Adi beuteung jiga namureundak katanya. Ari kasir boga baraya ari sia jeung tatangga makan wae mah teh. Jeung tetangga musuh. Ari tokenya cak-cak badak. Bener. aya Toke cak-cak badak. Ari buaya wah barayanya cak-cak badak. Tuh barayana. toke barayanya badak loba baraya geningnya. Barayana. Ari nyebut apa? Oke lah keur mikir goblok teh. Cicing mana? Kapan keur diketes. Ari nyebut mobilnya gampang. Naon kendaraan. Bener. Ari bus kendaraan badak. Bener. Ari kereta api kendaraan panjang yang jalannya ngarayap. Ada ngarayap. Bener. Mapai-mapai jalan satapak. Yellow shit. Ari kapal udaranya gampang. Naon kendaraan yang jalannya ngalayang ke awang-awang. Ngalayang aprak-aprak. Bener bisa jadi. Ari kapal cai kendaraan yang jalannya ngamang. Ngamang. Gak ngamang. Ngamang. Ari kapal api. Ari anjing apa? Acan cicinggang. Jangan ketawa anak. Gediu. Apa? Gediu. Hari awewe anu can dikawinkeun nu gadis naon cing ngaran nu kitu. Apa? Awewe anu umur 17 tahun can dikawinkeun nu kitu naon cing ngaranna? Nya gampang. Naon? Nya parawat. Oh bener. Karena Bapak ulis ukas gitu deh. Eta kursep wae. Hari kadieu apa? Kadieu. Apa? Hari awewe anu geus diserenkeun ku salakina naon cing nu kitu. Geus diserahkeun meureun jenengan. Nya gampang. Naon? Nya randa. Rana. Alah kabukina Bapak Jamid. Osok ajeuna mah. Ari randa nini sia anu geus boga incu 7 nu geus lepet naon cik nu kitu ngaranna. Ya gampang.
naon jik nya gampang naon randa kawak ya bisa sarwakeun kabeuki bak guru pendi nu kitu teh bisa sarwakeun jeung pakomor ejen hari pamajikannya gampang naon kendaraan malam atas ranjang sanajan sabam malam ngalang ngadangkak ngalayan papah anak-anak kagak bayar gratis kayaknya naon kendaraan malam atas ranjang sanajan saban malam ngadangkak ngalayan mamahnya papahnya anak-anak kagak bayar urang mah nah kan papahnya anak-anak halal halal dulu hangat si gelo eta anjir awe disebut kendaraan malam atas ranjang si gelo si teh dasar lamun nyebut buuk ya gampang naon akar atas kepala alah aya akaran geuning buuk akar atas kepala ada nyebut sirah nya mastaka ya panon nya mata ya irung alat napas matanya mata salah aing ngomongna euy dianggap alat irung ari ceuli alat tangkap kata-kata sia mah ari kata-kata ditangkapan korupsi dararan tepung teh ari nyebut untu alatnya cakadaharan anjing hese sia apa ari nyebut beheung naon cik hese ya hese anjing hese bahasa Indonesia leher bahasa Sundana tengek naon cik beheung cok anjing sia jawab gampang naon cik naon beheung gampang naon tangkal kepala anjing tangkal munya isi rakyat tangkalan belegok alah kira tangkal kepala terus teangan hese ari leungeun panangan ari dampal leungeun gampang naon dampal leungeun alat ngarayap ngarangsang mamahnya anak-anak aduh eta sok dikarayapna teh sangeuni dikodok heula beureunya bari diutek-utek tigana jen diarayap heula ari suku alat jalan-jalan dampal suku alat napak ari bujurnya pantat pantat ari kanyut sia naon kanyut anjing jangan banyak anak-anak bahaya lah teu bisa anjing sia teh naon sing ari kanyut ya gampang naon tatangganya palangkakan boga tatangga palangkakan ari palangkakan goblok tatangga ari aing ngontrak wae hirup alah anjing bener jadi kanyut teh tatangganya palangkakan bae bener ari beteung wadah padaharan di wadahana teh di lamun nyeri beteung wadah padaharan ada masalah sabab banyak ngadahar lada terus lamun nepi ka mencret kumaha wadah padaharan ada masalah sabab banyak ngadahar lada lama-lama ngabayabah kana palangkakan kana calana bayabah kana tanah naon ngaranna kitu nya kababayan anjing geuleuh aing mah geuleuh anjing jeung kababayan sagala aing mah bisa nyanyi langgam apa model gini mun eling-eling mangka eling takwa mangka takwa rumingkang di bumi alam anya celangka maraca pada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja anak kasasarnya lampah sama bener nafsu mata kaduhuk amarah bakal hanya akal badan anu katempuhan badan yang katalang syarat bisa si gelo karena siapa bisa awung saya mah masak kanak-kanak pakai sabar karena dagang balantrak kemana wae wah balantrak saya mah dagangnya ka Jawa ka Samarang apa-apa Jakarta Banjar Samarang Padang wah banyak
dagang naon kahakanan dagang kahakanan kadang-kadang kapadang saya dagang randa atau parawan si geloger mau atuh gitu mah sia mah banyak yang balanya sama saya sabangsa kahakanan naon wae salak nangka samangka ganas garanat liur saya ada ujung garanat segala wah banyak saya mah kadang-kadang baranya bala-bala gehu berbare bala-bala diuk ha diuk sakarang wah banyak baraya-baraya ya pada malam sakarang bagja ya pada halaman Bapak Hajat syukur hari nyebut tadi teh beheuk tangkal kapala hari nyebut beteng wadah padaran hari nyebut bool naon sok pantat hari nyebut bool liang tai gelos eta bisa geuning teh Anda salah tangkap kata-kata saya udah sidik nyebut liang tai waduh si teh salah tangkap hari ieu nabuh di mana sedong anjing itu bisa nyebut oh alah dalieur anjing atuh kabina-bina teh aduh katipu aing bade ngahaturkeun sembah pangabaktos Gusti ditarima 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 oh biasa tas di masjid coba itu teu ngomong ka masjid ditarima jual nyebut ka masjid ditarima iya biasa ngajar ngaji ka masjid bukan menurang budak-budak ke diajar sholat enak ku abdi teh teu nanyakeun aing sholat si budak ieu mah buah si bolot ieu mah nya teu nyambung teh ya da sia teh mah matak kitu sabab generasi muda ayeuna mah geus loba nu ninggalkeun sholat oh benar sedengkeun cek keterangan as-sholatu imaduddin tuh apa teh artinya aing ge nya imaduddin lain imah si udin imaduddin astagfirullahaladzim saha nyebut imah si udin imaduddin aduh mata krungsing ara imah meuni keukeuh si goblok sia teh jadi as-sholatu imaduddin yen salat teh tihangna agama nyaho is tihang agama ai si eta kumaha tihang agama nyaho is ini jauh-jauh kana tihang listrik kan sia as-sholatu imaduddin yen salat teh tihangna agama aing mau nyebut agama belegong ih lain tihang saung belegong tihang agama sing sajalma anu ngadegeun salat eta berarti ngadegeun agamana lamun jalma teu ngaraksakeun salat berarti secara teu langsung nya eta ngaruntuhkeun agamana padina rukun Islam teh nya eta syahadat salat puasa zakat jeung munggah haji bener eta rukun Islam sabab ari salat teh fardu ain nyaho ajik aing ge fardu ain yes fardu ain lain fardu anjing fardu ain astagfirullahaladzim yang ngababuk we yang neungeul aing mun budak teh deuleu fardu ain mun sunut marahan salat teh nya eta aya 5 waktu lamun keterangan disesuaikan Islam salat teh aya isya nyaho aing isya lain goreng pisang isya astagfirullahaladzim oh cak aing isya lain isnen isya ari isya teh nyaeta sabaraha rakaat nyaeta 4 rakaat nyaho 4 rakaat berarti tara salat sia nya
Hari aing nyebut kumaha goblok. Jauh-jauh jadi 8 rakaat dari sia. Bener ya. 4 rakaat. Kade. Malahan sing saha jalma anu ngalaksanakeun salat Isya berjamaah tur di masjid maka ganjaranna sarua jeung urang ngalaksanakeun salat satengah peuting tuh maruka dengekeun aing sok ngadenge satengah satengah peuting kade lain setengah gelo belenggu barukan setengah edan satengah peuting nyaho ajis lain setengah tubuh satengah peuting aing ngadenge lain setengah main satengah peuting astagfirullahaladzim anjing lamun kongang disunut celina tedang bina tong seserian lain jadi goblok aing aral anu ngawiwil ya tuluy aya di salat subuh ngadenge subuh lain subuh orat salat subuh teh nyaeta 6 rakaat tah geuning 2 rakaat kowe sebut dengan 6 rakaat bener si gelot teh 2 rakaat malahan sing cek keteranganana sing sajalma anu salat subuh 2 rakaat di masjid kalayan manehna ini ti imah mopoek ini ka masjid tuluy salat subuh berjamaah di masjid yakin ganjaranna lir ibarat urang salat sapeuting jeput aing ngadeng sapeuting jeput ini siapa kemana karep astagfirullahaladzim dulu ingat sholat subuh teh ngadaguan matahari terbit sok kurang sholat nyaeta 2 rakaat atau 4 rakaat kasebut teh nyaeta sholat isrop nyaho isrop aing nyaho lain sirop isrop nah jauh-jauh kana sirop ari maning ari isrop teh lamun ngalaksanakeun salat isrop sanajan urang gede dosa sagede budah lautan bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala tuh lamun 4 rakaat urang bakal dijauhkeun tina neraka 2 parit aduh bener euy lain 2 galon 2 parit gelo mah nya salatna di galonan goblok bisa teh ya apa beberang aya salat lohor tuh nyaho aing lohor si eta nahanya nyaho jauh-jauh kena lonok lohor lain lonok lohor manya salat lohor nyaho aing ge salat lohor sabaraha rakaat sing salat lohor 8 tah geuning bener teja 4 kumaha dedengena si jurig anjing aing 4 nya geus lohor nyaeta salat asyar 4 rakaat ngadenge aing asar nyaho lain dahar asyar lain dahar mah beda nyatu atuh eta mah Gusti aduh kadituna magrib nyaho magrib magrib kade magrib lain makruh magrib astagfirullahaladzim nya eta teh nyaeta fardu ain aya deui nyaeta fardu kifayah nyaho aing kifayah nyaho lain ki udin kifayah model ayeuna nyolatan mayit nyaeta teh asupna teh kana fardu kifayah hartina fardu kifayah teh sing sajalma nu ngalaksanakeun nyaeta salat mayit bila mana lemur eta maut sanajan mawakil ukur ti luar mata gugur eta dosa urang lemur eta tapi sabalikna lamun teu nyolatan eta mayit maka dosa salemur eta sabab eta fardu kifayah benar ya malahan lamun bisa yeuh bisi aya kolot maneh maut wayahna pulasara ku maneh nya cing bener pulasara ku maneh malahan pangkeung-keungna di alam kubur dulur eueuh deui pangkeung-keungna di alam kubur teh nyaeta malaman pertama
Kang saha sanajan boga pamajikan geulis harta bana brubur dipantop patulaya di tengah imah di mana malam pertama maut mah moal baya batur ngandi dia di keterangan sing saja menunya akak keluargana di mana geus maut dina malam pertama sok geda salat unsi sok ngadenge tipi kai unsi unsi is lain ucing unsi jojo kana ucing sa unsi nyaho aing oge nyaho aing ge unsi lain ucing beleguk malahan urus si mayit teh ku urangnya sacan dikubur teh ku urang teh diurus heula diukur eta mayit nya sabara panjangna eta mayit diukur ku rapia atawa ku rokrak supaya dina kuburan teh teu panjang teuing atau teu ponok teuing kumaha lamun eta mayit panjang kuburan ponok mah nya diparekoskeun nya aing ge nyaho beleg is diukur heula ukur kade nah laji aral aing mah goblok iskeun bae maut mana bakal urang oge tong disercerika bakal kasamper urang oge apan ceuk keterangane kulu nafsin daikatul maut sakabeh makhluk nu berjawa bakal pinangih jeung maut pisah raga tina nyawa dong jerik dangke urang bakal kitu sia teh dengekeun ku maneh meni seserian wae sia teh loba duit anu dianggap seserian di kesehatan lain sore pedeguk aral aing kieu nu budeuk meni teu ngabejaan aboh di blok ieu teh abong loba baraya abong loba CS abong loba dahareun meni teu ngajak teu inget ka dulur teu inget ka baraya ya ieu teh babaturan ieu teh cing atuh diukur heula eta si mayit teh nya sabaraha panjangna nya ku awi oh peda loba dahareun ada peda aya cau peda aya itu ada hareun ya ngabejaan kade ulah sologoto teh kana dahareun teh sabab aya komo makanan-makanan kaleng seperti anu aya geuningan rambutan nu di kalengan buatan luar negeri eta teh ngandung zat kimia bahan pengawet make zat pengawet matak teu aneh lamun jalma ayeuna panyakitna kanker liver kolesterol diabetes sabab eta teh loba teh ngadahar makanan kaleng anggur si urang dahar mah nu alami seperti kulub hui kulub sampe sepantales non kolesterol aing ge ngadenge belagu is sampe aji beuki lieur goblok aing mah hiji wae lieur komo datang nu budak hiji deui diukur heula eta mayit teh sabaraha panjangna ih gampang yen papai sampe mah ge bisa anjing aing bisa aing oge papai sampe mah gampang tah aing pernah tukang bajigur dagang bajigur aing ahli ngir papai sampe mah gampang pan ukur heula di bejaan cara ngir papai sampe ku kuring dengekeun diukur heula eta si mayit teh sabaraha panjangna tak geus diukur eta si mayit teh tuluy urang init ka kebon ala sampeuna dicabut sampeuna geus dicabut terus dikeri ku tungtung bedog dibawa karena keresek sampe tuluy dibawa ka imah tak geus dibawa ka imah eta sampe teh tuluy dimandian dimanian eta mayit teh dimanian nya sing bersih ala anjing teh nyambung goblok teu nyambung ampun dimanian eta si mayit teh nya make sabun make seseungitan sing bersih tak geus bersih dimanian si mayit teh tuluy diparut eta teh
diparut eta si sampe teh digalokeun jeung gula beureum tanggeus make gula beureum digalokeun dina baskom tuh eta si sampe teh dibungkus ku boe dibungkus aja goblok manya aya mayit dibungkus ku aya bae sampe dibungkus ku boe anjing ulah ceurik dengekeun astagfirullahaladzim dibungkus ku boe nya tah geus dibungkus ku boe geus disolatan eta si geus dibungkus ku boe teh nya tah geus make eta tuluy eta si mayit teh disepan anjing manya ya mayit disepan juring lamun bisa dina presto disepan anjing aya mayit disepan goblok aduh budak ampun dah geus disepan geus asa dijahit tuluy disolatan anjing bajaya moya papai sampe disolatan anjing anjing goblok tak geus disolatan nya geus disolatan asupkeun kana pasaran tuluy dibawa ka makam tak geus di makam dibagikeun ka nu beukieu anjing diratak-ratak dina di dalahar di makam manya mayit direcak goblok sia teh aduh nu budeug jeung nu gelok goblok aduh ampun Gusti tanggeus dibagikeun eta tuluy wadahna kaderi bungkusannya kana keresekeun si bungkus urut papais teh kana keresekeun geus dina keresekeun tuluy ditelekinan anjing maya we bungkus papais sampun ditelekinan joreng anjing ini sia ini aing bisi paru-paru goblok ini sia kudu kitu ka mayit anjing teh ngobrolkeun mayit goblok bukan dibere bekok ka ieu anjing naon ka alhamdulillahirabbil alamin naon kadengena eta wayah kieu geus kadenge adan deui anjing aing mah jus disangka adan si juring parah pisan ada aing mah jus disangka adan si juring bejakeun kanu adan toa teh tobros sigana mah nah bau jengkol anjing deuk salat meureun si eta kitu deuk mah teh hampu mah rek nyieun papai sampo ayeuna ada nawaran panggilkeun ngalah sampeuna ka bonu itu ngalaina goblok eta mah kebon batur balgo dialah ayeuna ku aing hei kebon batur maling aing ebah ditewak beli goblok nu bararudeg Cara rinit jauh pindah-pindah teuing Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada Sedang apal suara kieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa kepala? Maneh jeung saya. Saya asa apal ngaranna suara kitu teh aing mah euy. Assalamualaikum. Saha? Nama saya, nama anjeun sa. Ngaran saya Roma Ramijud. Oh, Roma Ramijud ari sukan teh Roma Irama. Kumaha kabar Roma? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Teu kurang apapun. Kelo ieu. Ngaran teh Roma Ramijud. Roma Ramijud ngadenge ke Roma Irama aing mah. Ari pagawean naon maneh? Tukang peralatan.
Aduh, berakit-rakit ke heula, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit ibu nu ngajuru, bersenang-senang bapak anu numpakan. Gelos. Sugan teh Roma Irama teu kitu. Roma Irama ngaranna teh alhamdulillah. Di mana? Soneta Group. Aduh. Soneta Group. Bisa nyanyi? Alhamdulillah. Lagu naon? Cincang Geling. Cincang Geling sia teh. Wayahna urang ini kaditu ka Nagara Amarta. Kapan kita berangkat? Wayahna ini teh baik. Nah, rupa-rupa aing mah. Saha nu ngagandong budak leuh. Abah, Naon? abah, Naon? hayang jajan. Meuli calemen. Jajan we jajan. Engke. Sautak-sautik jajan. Sautak sautik jajan itu cukup 20 juta aing ngapoe ieu. Na jajan naon? Uluh. Nah, jajan meni gede-gede 20 juta poe ieu. Jajan naon wae tah teh, da budak ieu mah jajan ari dihulag ngadat ngerakeun. Sok ceurik gegelengan hareupeun batur ngerakeun kolot. Eta jajan 20 juta naon? Meuli roti bakar. Atuh naon? Wah. Udah teu mahal. Sabaraha kamarun eta roti bakar 20 juta. Pan meuli roti bakar hayang dibakar jeung kios-kiosna. Paingan si gelo. Untung aing geus eureun dagang nasi goreng. Aya bahan nasi goreng kaing digoreng jeung aing-aing nasi goblok. Untung aing geus eureun. Abah, naon? Hayang jajan abah. Engke heula. Nu kamari mah kuring nepi ka ditahan ku polisi. Nah, ditahan ku polisi. Budak ieu jajan hayang mirebus. Tuluy nu dagangna teh ibu-ibu direbus jeung ibu-ibuna. Nepi ka tutung aing ditewak ke kantor polisi. Abah, Naon? hayang jajan, Bah. Engke menta geraknya di jajana. Ari Ujang teh sia ngaranja. Hah? Ari Ujang teh sia ngaran. Aing malen hayang kenalan hayang sote jajan. Engke dibere ku abah di jajanan. Memet ge burung dijajan. Ku bapak Memet ge mau burung jajanan sia teh. Ngan Ujang saha ngaran? Sok Ujang saha ngaran? Kasih tahu nggak ya? Oh, jadi kudu bilang wow gitu. Saha ngaran Ujang? Ngaran anu panjang anu pondok. Anu ponok. Anu pondok mah geus ruksak. Ari anu panjang. Anu panjang macan beres banyak, tinggal finishing. Udah bangunan yang finishing sia teh. Saha ngaran Ujang? Anu panjang anu pondok. Anu ayeuna we. Di indung tere, di indung asli. Oh, di Endung Tere. Indung terena anu di Karangmangu atau di Kesusukan Lebak. Naon ini? Sia loba-loba teuing teh. Balatak. Anu disusukan Lebak. Susukan Lebakna anu di RT 4 itu RW 5. Nu di RT 4. RT 4 na anu di mananya hareup ka kaler anu ka kidul. Nu sia teh loba-loba ting Indung Terena. Da bapak aing mah tukang kawin wae, tukang ceruk-ceruk. Ini sia teh ngerakeun aing goblok. Tunggu juru sia teh. Kejeuk era. Oh, bapana tukang kawin wae, pantes gitu ge sanes gitu. Bapana sareuh bulan kamu. Abdi teh gawe sanes tukang kawin tapi tukang ngawinkeun. Lebe kuring teh. Ngan lamun keur ngawinkeun panganten lalakina teu datangnya ku kuring diwakilan. Paingan si goblok. Cik, saha ngaran Ujang?
Mimitina deh tungtung nai. Dek tungtung nai. Dedi. Bener. Lain. Gila atuh. Deni. Benar. Bener. Lain. Dadi. Bener. Lain. Dewi. Ada awewe goblok nama. Usgunya ampun. Jangan apa? Ampun teuing. Mimitina de tungtung nai. Talu. Halo. Sangaran maneh? Wihatma. Jauh. Jauh-jauh sia tina de tungtung nai Wihatma belegu. Jauh nu ka bawah aksara nu kieu. Abah hayang jajan. Jok pangmeulikeun tapi kudu pinter heula dites. Dites naon? Bisa sakola ngaji? Oh, da urang ge sakola di Puan. Lain puan paud atuh sete. Bisa ikro. Bisa ikro? Bisa. Ikro sabaraha? Ikro mah aya nu 500 aya nu 1000. Eta mah sukro belegu. Sukro eta mah lain ikro sete. Baru kandahareun beulisinya. Jikanan ikro hiji. Oh, da urang mah unggal burit ge sok ngaji nyoba sapatuna ge halus. Eta mah futsal belegu katuh. Jeung sepatu alus deui. Jikanan ikro. Alif jabar A. B jabar ba. T jabar ta. C jabar sa. Hijikeun. Ka Jakarta. Lain ka Jakarta Abatasa. Apa geuning Abatasa. Beda masjid dan meureun. Lain beda mah. Sarua jeung kolotna belegu dan mah. Sarua gejulna. Geuning abah ka Jakarta. Oh beda DKM dari moal teu. Betang win Jabarban, betang win Jerbin, betang win Pesbun. Hijikeun. Bandingkeun. Ban bin bun. Apa geuning ban bin bun abah? Oh beda RW meureun. Pajarkeun beda RW deuleu sia. Sarua di ditu di dieu ge jang. Cek ari rukun Islam aya sabaraha? Meni awak ka nyaho. Oh nya sabaraha? Nya aya 5 nya bah. Aya 5. Cek naon hiji-hijina? Rukun Islam aya 5. Oh hiji-hijina. Hiji panganten awewe, 2 panganten lalaki, 3. Eta mah rukun kawin belegu. Kawin. Apa geuning rukun kawin eta mah? Oh beda desa ieu mah ja. Babu. Tapi kabina-bina teuing eta. Bapana ge belegu meureun. Ari ngaran desa? Entuy. Entuy eta. Zaman kiwari masih kena aya ngaran entuy. Lamun Presiden negara Indonesia 2018 2023 bernama Entuy. Anjing teu kena. Padoli goblok. La ilaha illallah. Anakna ngaran Entuy ruksak komo bapana leuwih ruksak meureun. Ari bapana sangaran Alek. La ilaha illallah itu. Ari bapana Alek ari budakna Entuy aya teu nyara rambung teuing eta. Inung meureun teu inung diganti. Inung sigana mah cik bisa nyanyi? Bisa. Cik kanan. Halo Bandung, ibu kota perih beteung. Perih beteung ya. Periangan sia teh. Ada canjajan goblok atuh. Astagfirullahaladzim. Nah, iya anak-anakan. Kabina-bina teuing. Abah atuh digawe, abah da ujak teh tiri sayang make jaket abah. Ieu mah unggal peuting abah mah nguseup Hiburan tadi teh. Hiburan ini ngaruksak mah dah. Kalau hari penting gapleh we lain gadang abah mah. Teu nyah-nyah ka anak. Keun bae nu penting mah aing sia mah dahar we nyaho. Ya di bejaan deh ku aing kalau kitu goblok sia. Astagfirullahaladzim. Gusti anak jeung bapa. Abah yang jajan. Engke geus inung sia balik.
balik datang sia no datang indung sia di Arab oh bab indungna teh ka Arab subuhun jadi TKW nya keur kuli di ditu teh Abayang jajan. engke indung sia datang ada burung datang Ari engke ari indung sia datang saha? indung sia Saha? indung sia Indonesia pamajikan sia badan goblok. astagfirullahaladzim nah kabina tong ditarurutan ke urang dieu nya budak nu loba ting budak teh teu kageroh teu kasakolakeun ulah dugi ka dieu urang blok bulak pondok we nya Daligdeuk dayagdag aon anu deh sagala we ditengar disungkruk long macam-macam malnya kaeng besi dodet kaeng demi Allah goblok palingan nu mabok nah nu mabok ka bina-bina teu nyaho aing urang preman budak bulak pondok aja aing goblok nya geus tenar ora aing teh guru peni teh aing aja astagfirullahaladzim Pak guru peni sabager-bager eta mah CS aing eta teh dame halal ada jalmi lers macam-macam lamun macam-macam ari awalnya alamatna ku aing didodet batur teu naon batur teu naon mah ieu teh jeung nyekek botol sia teh nanaonan sia teh lame Allah aing mah pan ka dokter atuh kumaha tah cek dokter pajarkeun dipariksa ku dokter cenah urang teh aya gejala ginjal nya ulang teh cenah kudu loba nginum maka aing unggal poe nginum tapi kalah lieur anjing aing gelo nginum teh lain nginum minuman keras balagu nginum naon sih alah ieu di blok pondok ieu nyian dunya teh dengdek anjing ieu kiki lain dengdek dunya na sia gedeg balagu di dinya di dieuna panyakit nginum naon sih teh arak naon arak teh level anjing oh ditu level intisari lain level pahit anjing kolesom lain oplosan loba nu modar anjing oplosan mah loba kajadian nang nginum naon sia dame Allah aing manginum teh kotok dicampur jeung bajigur dicampur jeung ceke sine dua gayung dame Allah aing perlukan paingan si gelo Dok aing tewak aing demi Allah aturanana nu mabok naon nya eta bajigur jeung tikotok eueuh aturanana gelo sia ngacaukeun mabok teh dolim kana diri teu nyaah kana diri bujeng hingga ka diri batur ka diri pribadi geus dipikanya dolim da teh teu meunang kikituan mabok teh sia teh deuleu apa dole anjing aing mah lieur pamajikan hayang dikrimbat demi Allah aing teu boga duit kamari pamajikan aing hayang BlackBerry aing teu boga duit demi Allah pangmelikeun demi Allah ku aing pangmelikeun BlackBerry black kurupuk demi Allah ku aing asal sadu apa sakit dasar nu mabok sia demi Allah aing kamari anu nyantet euy nyantet kumaha pas aing kieu ari dibuka nya eta lampuna hurung pas ditutup demi Allah parem deui ahanya demi Allah aing mabok para penting pas dibuka hurung pas ditutup nya eta parem deui aing teu kuat kieu demi Allah dedenya ari isuk-isuk aing hudang si oreng aing kieu dina jero kulkas anjing gelo pantes paingan tempe halalangseur anjing dan mabok dasar mabok eueuh deui ampun mana kesawarna ieu teh naon anjing wayang naon abeuh wayang dangdut anjing wayangna anjing teh level aing boro geus mabok sugan aing mah dangdut anjing keun bana batur bejakeun keun hajat wayang mah kuno geus teh level anjing naon eta beusi ditakolan siga nu ebel anjing
Kalau ada rumah mabok dangdut sakali-kali goblok atuh. Aing mah teu level anjing na naon anu ki siga nu arebel goblok. Naon ieu make nu kararia anjing na naon. Coba itu. Ada senina batur meresepeun. Geus ya ini ya. Wayahna eureunaan euy kana mabok teh sing nyaah kana diri boga duit mah mending maraban anak jeung pamajikan. Ya, urang mah celung hirup teh. Demi Allah da lamun aing teu mabok anjing gering aing demi Allah. Oh, da eta. Wayahna anjing aing mah deuk ini. Wayahna maneh geura init ka masjid. Wayahna insaf di daerah karep Allah anjing deuk insaf aing. Gimana itu masjid belah itu masjid. Deuk ka masjid aing demi Allah. Deuk naon? Milu hes aing demi Allah. Nah, kabinet teh. Wadia balad henge. Kula. Wayahna ieu lumampah. Mangga. Bukan niraya lumunur mimit milayang rana. Ayo sarerea urang lumampah bisi kabul barang.